Lamun orang tiasa melewati kana karohah timbul hasanah nyaeta rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Lamun orang henteu bisa ngalewati nu tadi karohah tadi. Assalamualaikum, baraya wilujeng tepan di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak ngorak buukna galing, budak letik buukna rintik. Duh kacida teka kuping kadanguna ngan saeutik. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala qail fi kitabi alfiyah. Wa ma mina tawkidul abdiyun yaji mukarraran ka qawlika duruji afdalus salam salasah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana mimma yadhunnun amin. Wa la tuakhidna bima yaqulun amin. Rabbana ighfir lana mimma la ya'lamun. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Al-ayah wallahu a'lam mana nabil murad. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman an raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. Alhamdulillah, puji anu janten mimiti anu ngahias kana ati urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati anu mana mantena parantos nyiptakeun ieu alam bumi, anu dilebetna aya istri anu geulisna kawantiwan wanti. Puja anu janten nomor kadua ayu urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla anu mana mantena parantos nyiptakeun ieu alam dunia, anu dilebetna aya para pemuda sinareng bapak-bapak anu kasepna siga Arjuna. Henteu hilap salawat miwah salam urang kocor golontorkeun, kucurkeun, kecerkeun, simrehkeun ka paduka alam
manusia termulia di alam semesta, anu mana orang kulon menyebutkan the one of the ranking in the world, yakni habibana wa nabiyana wa maulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbail kiram wal muhtaram, para alimil ulamaul fudala, para kiai, para ustadzah, para santri wal santriyah, oge aparatul pemerintah tikawit atasan dugi kabawahan, alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Oge henteu hilap ka sahibul maqasid anu sami kusim abdi dipika hormat, oge ka para jamaah anu hadir di ieu haflah wal mubarakah, anu pamudah-mudahan ibu sinareng bapa angkat ti bumi ka dieu lengkah perlengkahna aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal, amin ya Allah ya rabbal. Bu, tunduh, alhamdulillah ayeuna urang tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina acara walimatun nikah. Ibu aya anu uning ngasim abdi, wios sim abdi perkenalan heula wios. Tepangkeun nami abdi Neng Wuslah Azimatul Mardiyah, murang kalihna Bapak Jajang Kukun pami saurpun ramamah cenah kapungkur mah henteu birek disebatna teh Mang Ance. Leres kitu pun Rama. Alhamdulillah abdi tiasa silaturahmi sareng ibu sinareng bapak dina acara abdi teh saleresna mah ieu mah ngiring pakaulan nya Bu. Kamari teh pas nuju liburan saur lani teh cenah. Puslah hoyong pangaoskeun cenah. Pokona mah hoyong pangkaulkeun. Ai saur sim abdi teh. Atuh da kumaha lani da abdi mah teu tiasa ngaos. Kukituna bilih aya kakirangan hoyong nyuhunkeun dihapunten bade ngahapunten. Bade ngahapunten. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Nyarioskeun tentang pernikahan. Di dieu abdi bade ngabahas tentang opat anu bade dicarioskeun tentang pernikahan. Sabaraha cenah Bu? Oh, opat. Naon wae anu opat teh? Hiji, naon anu dingaranan nikah. Dua, saha anu kudu nikah. Hiji naon Bu? Ibu aya ibu? Naon hiji Bu? Naon anu dingaranan nikah. Dua, saha anu kudu nikah. Katilu, kasaha urang kudu nikah. Kaopat, naon wae perjalanan sabada urang entos nikah. Urang bahas babak anu kahiji, naon ari anu dingaranan nikah. Dicarioskeun yen ari nikah aya dua ta'rif, lamun cek santri mah ta'rif, lamun cek budak sakola mah definisi. Naon cenah definisi. Apa itu nikah? Nikah aya dua bahasa, hiji aya menurut lugawi, dua aya menurut istilah. Naon cenah Bu? Hiji lugawi atawa logat. Naon nikah cek lugot? Nikah cek lugot nya eta al ijtima. Naon Bu? Saur si bapak cenah naha ai abi henteu wae disebat. Pak, naon anu dingaranan nikah Pak? Bapak aya Bapak? Di dieu mah henteu benten sareng di BBC nya.
pangawasan teh dinu poek oge aya ngan bedana ari jalmi mah resepna dinu caang ari jurig mah resepna dinu po berarti lamun anu dinu poek eta nyumput Bu aya anu dinu poek aya sok dia majeng ieu kursi masih keneh lowong anu dipalengker tiasa majeng ka payun. Naon cenah teh ari anu dingaranan nikah ceuk lugot nyaeta al-ijtima. Al-ijtima teh naon cenah teh dah henteu apal sim abdi mah nyaeta kadar-kadar kumpul. Naon Bu? Kadar-kadar kumpul tah ieu teh urang oge ngumpul di dieu teh di haflah wal mubarakah sami sareng nikah ngan nikahna teh cenah ceuk lugot sabab urang teh ieu nuju ngumpul. Terus naon atuh ari ngaran nikah ceuk istilah. Nikah ceuk istilah dijelaskeun dina kitab I'anatut Talibin juz 3 nikah. Aya singkatanana nikah teh. Ni-na nikmat, ka-na karasa, ha-na haneut. Jadi nikah teh naon cenah Bu? Nikmat karasa leres gitu Bu, leres gitu Pak. Matak abdi naros oge da abdi mah teu acan ngalaman. Abdi mah kieu-kieu oge ijo tomat. Naon cenah ijo tomat? Ikatan jomblo terhormat. Nikah nikmat karasa haneut. Nah make jeung disebut nikmat sabab ibadah anu pang nikmat nani nikah leres. Sakumaha saur dina kitab Qurratul Uyun dijelaskeun nikmat dunia salasatun faltutabar lamsun wa qablun wa idkhalu dzakar. Nikmat dunia ayati lunu kaestu nyabak nyium tilu ngasupkeun si jalu leres gitu. Jadi nikah teh nikmat teu Bu? Nikah nikmat teu Pak? Nikah nikmat. Dengan cenah aya pasea wungkulkeun wios eta mah bumbu-bumbu rumah tangga. Ta entos ni aya ka, naon cenah kaf? Kaf karohah. Naon ari anu disebut karohah? Nyaeta timbulna pika sebeleun timbulna pika ngewaeun. Da geliso teh pas keur panganten anyar. Leres? Da lamun ibu enggeus borosot budak 13 mah sugan salaki nyebut kieu meni jigah gitar Spanyol eta awak. Kitu teu Pak? Bu kitu teu? Anu aya disebut siga buntelan kitu teu? Aya anu kitu aya? Mana jalmina? Aya teu? Karohah cenah timbul pika sebeleun jeung pika ngewaeun. Entos kitu ni tadi nikmat kana karohah ta ayeuna ha nikah ha. Naon ha? Lamun urang tos tiasa ngalewati tina karohah nyaeta pika ngewaeun jeung pika sebeleun timbul ha. Naon ha? Nyaeta hasanah. Naon Bu? Hasanah. Naon nari hasanah? Nyaeta rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Lamun urang tiasa melewati kana karohah timbul hasanah nyaeta rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Lamun urang henteu bisa ngalewati nu tadi karohah tadi anu tadi hakna hasanah ngan ieu mah digentos jadi zai hazanah. Naon ari hazanah? Nyaeta rumah tangga anu awet rajet. Naudzubillah summa naudzu. Ku kituna urang doakeun Teh Lani sinareng si Aana
mugia janten rumah tanggi anu sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal. Saur tadi nu kahiji cenah naon ngaran nikah. Anu kadua lajeng kanu kadua kumargi patula patali sareng waktos. Lajeng kadua saha anu kudu nikah. Tadi dia saha cenah anu kudu nikah teh. Saur Kanjeng Rasul nyaeta hei pemuda anu enggeus siap nganapakahan dohir jeung batin. Lamun geus siap nganapakahan kana dohir jeung batin, mangka pek gerak narikah. Tah ku kituna Teh Lani sinareng si Aana matak nikah oge berarti entos siap ngalaksanakeun jeung ngaiekeun kana rumah tanggi. Lajeng katilu kasaha kudu nikah. Tadi naon anu dingaranan nikah entos. Kasaha kudu nikah, saha anu kudu nikah entos. Lajeng nu katilu kasaha kudu nikah. Dijelaskeun dina Al-Qur'an Allah ngadawuh fankihu ma tabalakum. Fangkihu mangka kudu narikah anjeun maka awewe toba anu dipikabogoh lakum pikeun aranjeun kabeh. Saur Gusti Allah dina lapat fangkihu eta segatna segat fiil amar dikorenahan ma naon ma teh berarti nikahna lalaki teh ka awewe sabab seueur zaman ayeuna seueur sesama jenis anu nikah lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe leres. Lamun disebut zaman ayeuna mah disebutna teh generasi rembau. Naudzubillah summa naudzu. Tapi eta ti kapungkur entos aya Bu. Zaman Nabi saha? Nyaeta zaman umat Nabi Lut. Nabi Lut kapungkur umatna lalaki jeung lalaki, awewe jeung awewe. Tah ayeuna seueur kajadian di zaman ayeuna. Naudzubillah summa naudzu. Jadi saur Gusti Allah pek cenah lalaki aranjeun kabeh nikah ka awewe anu dipikabogoh. Lamun Allah nikah lalaki Allah nitah ka lalaki anu nikahna teh ka awewe anu geulis lain kanu dipikabogohnya kanu geulis arisim abdi bade saha pasanganna. Terus lamun segmah Allah nitah hei awewe nikah teh kudu kanu karasep. Atuh lalaki anu kasepna peunteun 3,5 kahandap rek jeung saha layana leres. Mata ku kituna sok nikah teh kanu dipikabogoh. Lajeng nomor kaopat naon wae langkah-langkah sabada nikah. Tah di dieu kedah saur Al-Qur'an wa ashiruhunna bil ma'ruf. Naon wa ashiruhunna bil ma'ruf teh sok pergaulan istri-istri aranjeun kabeh pikeun pergaulan anu hade. Maksudna kumaha cenah teh nyaeta si salaki kedah terang kana hak jeung kawajibanana. Anu di mana di dieu hak jeung kawajiban salaki aya 5. Naon wae cenah teh anu 5? Hiji ngimahan sing pageuh. 2 makean sing weuteuh. 3 maraban sing nepi ka seubeuh. 4 ngendongan sing nepi ka reuneuh. 5 ngelmuan. Tah ku kituna ka bapak-bapak dangukeun nya ye hak jeung kawajiban nu jadi salaki hiji ngimahan sing pageuh. Ngimahan sing pageuh maksudna kumaha nya si istri teh piraku arek disimpen di saung. Berarti ku kituna kedah kumaha kedah ngabangun bumi. Nu kadua makean sing weuteuh maksudna makean sing weuteuh teh kumaha? Pasihan pakaian anu menutup aurat. Nu kumaha cenah Bu? Nu kumaha Pak? Bapak aya Bapak? Kedah kumaha cenah masihan pakaian ka istri teh?
anu menutup aurat sabab sing saha wae istri anu kaluar bumi tanpa menutup aurat mangka saban-saban anu kapanon poean maka eta ngalaknat ka eta istri anu kaluar tanpa menutup aurat. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan dijelaskan dina kitab buku dulu yen ari masihan pakaian ka istri teh cenah genep bulan sakali ibu osok dipasihan acup genep bulan sakali. Osok ibu boro bujeng cenah teh lah dipasihan age satahun sakali eta lebaran unggul bari eta oge dipasihan daster anu 25 leres gitu. Aya anu kitu mana jalmina mana bapak-bapana mana cik atuh Pak ari numpakan hayang unggal peuting ari mere pakaian satahun sakali aya anu kitu. Astagfirullahaladzim aya cenah dia mah akbar sami sareng di BBC. Teras nuka opatna ngendongan sing nepi kareureuh dijelaskeun dina kitab Qurratul Uyun yen lamun orang rek dina nalika ngaji mah teh aya malam-malam anu dilarang tah aya oge malam anu dikedahkeun di antawisna nyaeta malam Jumat. Bapak osok ngeureuyeuh malam Jumat. Osok ngeureuyeuh malam Jumat. Malam Kliwon. Sok ngeureuyeuh nya Bu, Pak, sabab saur dina keterangan cenah lamun urang ngalakukeun pasunahan Kanjeng Nabi eta teh sami sareng merangan ka jalma kafir. Atuh urang teh bisa merangan ka Palestina atuh urang mah merangan jeung pamajikan leres. Leres. Nuka terakhir ngelmuan. Naon ngelmuan? Sok didik anu jadi pamajikan teh ku ilmu agama. Bere nyaho kumaha tata carana susuci, bere nyaho kumaha tata carana ibadah anu bener, bere nyaho kumaha jampe salat. Ai ceuk si salakina teh kieu, atuh da teh uslah abdi mah henteu terang. Tah, jalan hiji-hijina sok titipkeun pamajikan urang ka majelis taklim. Di dieu aya majelis taklim setiap sabaraha minggon sakali. Ibu osok ngahadiran. Alhamdulillah sok titipkeun pamajikan urang teh ka kiyaina ka ustadna hoyongkeun senah pangdidikeun ilmu agamana anu intina mah ilmu fikih tauhid akhlak sabab lamun urang teu apal kana tilu ilmu eta urang bakal dosa bakal doraka gede sabab eta ilmu fardu ain di mana henteu dilakukeun dosa keur diri sorangan. Naudzubillah summa naudzu. Sakitu janten kesimpulanana galangkung. Naon cenah kewajiban pamajikan? Kewajiban pamajikan oge sami. Nyaeta ngan cukup opat istri mah. Naon? Masak, diwedak, nangkarak, ngadengkak. Tah eta kewajiban istri mah hiji masak, dua diwedak, tilu nangkarak, opat ngadeng. Anu kesimpulan mah sing taat kanu jadi caro sabab surgana istri aya di caro ge kukituna ku abdi doakeun mugia teh lani janten istri anu taat kanu janten suami amin ya Allah ya rabbal. Sakitu anu tiasa didugikeun sateu acan diakhiri urang sholawatan heula. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qamarun qamarun sidanan nabi qamarun wajam
Pencak silat itu bela diri, pisau diasah untuk bertani. Saya pamit undur diri, mohon maaf dan forget me. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa wuslah azimatul mardiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.